Kanang, tinggalin motor, bukan itu diharap. Kemana tuh motor? Biar bensin. Oh, tinggalin diharap, ini di tiang deh. Beri minta sirung ke dia ke panang haja. Kayak rokok eta. Nang najong itu belah ke mahal kalapa geuning. Ada leungit karungan ya sebenarnya arah Soak aya leungit dengan leungit kalapa betul teh karung cenah soak. Cenah mawat dua balik tinggalin hiji cenah leungit. Aduh. Dia penyolah, itu ya aing, eta dengan rahli aing. Ayo geuning. Panggil motor aing diharap. Hei, mana si rahli? Itu masih gaya Mang Waji. Tanyakeun ka Mang Waji ah. Penempuk rahli. Lalena. Putih mana itu si mana wae kalapa. Iya, najong aing sekali meuli etarasi lumayan. Soalkan najong. Lain ngalian mah kalau itu. Aing teh ngomong di ting mana dari mah aya da lapar berada butuh aing. Sok eta nya aing rek nangan heula si Rahli ka ciri ka belah mana si Rahli. Nya asa kebelah kulon tadi mah. Butuh aing dia bisa rek nangahkeun domba, rek nangahkeun domba geuning sebul bisa daekeun nguput. Tuh kan duknya. Sok sampun disabak lele ku aing ge yeuh. Lelena. Goblok, ka mana jelema? Kok itu kan si Rahli. Kok ini teangan tadi terus kan kapangi. Cuma sekalapa, ha? Naon sia teh? Aing ge mah. Ngeureang kolot baheula asig ge. Apa? Ngeureang kolot baheula mah. Itu paham pura apa itu aing. Sudah sepak kali aing.